Halo warga-warga Aden, orang ayeuna di Teu Cumara euy. Tungguan pokokna mah keseruanna seru pisannya. Tong hilap, subscribe, like, and share na. Pisan Pantai Cemara teh bener-bener support teman-teman bagus pisan, tapi hiji ka gorenganana jeung hiji ka kuranganana loba pisan sampah gitu ya. Kudu nama ya teh saling menjaga, kurang ngajaga lingkungan oke pasti ngajaga kurang. Salam Sunda we lah nya, sampurasun. Warga-warga Aden abdi bade ngeukeun ngabanggakeun lagu Sundanya si Bapak ieu nama. Apa lagu teh kapalangnya ahnya Pak? Oh, mangga. Oh, kumaha nyanyianna teh? Kan penakut kami asa antena dulu ayah patarema tidak soca saosa lamun oga ka Cemara, harapan si Bapak ieu enakeun pisan musik-musikna pokona mare karaoke lagu-lagu naon, lagu-lagu Sunda, pop, jazz, mangga. Dengan kapalanya mogok tiba kasih teruan pisan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin katampi pisan si Abah nyanyina ya Allah walaupun di paribasana salah kadarnanya tapi indah pisan sorana. Abi majang deui ninggal support pemandangan Pantai Cemara. Oke, assalamualaikum sampurasun. Ya orang-orang tanyakeun nya keseruanana jeung keindahanana di Pantai Cemara teh kumaha? Ege. Maksudna ya kada teh sepisan. Seru? Sepantai. Seru pisan? Seru pisan, kamari mah komonya lebih seru. Cenah aya kapasitas anu leuwih-leuwih kamari? Kamari mah kan nyampe 13.000 orang, aya mah geus sepi. Pokoknya mah hari weekday. Tapi aya ti pamarentah jeda waktu atau kumaha buka tutup kumaha? Buka tutup sih sajam sekali tutup. Soalnya seueur teuing kapasitas jalmina. Tiket masuk murah pisannya? Murah pisan, 5.000 aja. Wah, gitunya.
kanggo warga-warga Aden pokoknya support pisan Pantai Cemara. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Laut ya teh, euy, cek urang ditu mah pantai, cek aing mah laut, bray ya teh. Salam Sunda.